La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alamu alifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ma anzalna jeung teu ngalungsurkeun kami cek Allah ala qaumi ka kaumna ieu Habib Najar rajul teh mim ba'dihi dina sabadana ieu rajul min jundin tina pasukan bala tentara minas sama'i ti langit wa ma kunna jeung teu bukti kami mungzilina eta nu nurunkeun ay wa mangzalna tegesna jeung teu nurunkeun kami ala qaumi Habibin ka kaum Habib Antokiyah teh bada maut dina sabada mautna Habib jundan kana balad tentara minas sama iti langit liuhliku pikeun supaya ngaruksakeun ieu jundan kaum mau ka kaumna ieu Habib makunnan teu bukti kami naf'alu eta migawe kami hadal amru ari urusan bilakim dina ngaruksakeunana ieu kaum kana eta bukti hadal amru aysaro eta leuwih gampang indana mungguh kami mimma tibatan perkara ya dunnuna nu nyarang ka ieu kaum kana emma summa bayana tuluy netelakeun sallallahu Gusti Allah taala barina malur Allah sababa ilakim kana sabab diruksakeun ieu kaum ieu sababna kausalitas sebab akibat. Pakola teras ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala ingkanat teu bukti ukubah siksaan illa sayhatan eta kecuali jeritan wahidatan anu sahiji faidan maka didanalikeun ieu sayhatan wahidah umar ieu kaum khamiduna eta nu maraot kabeh yani ngamaksad Allah soha ngajerit saja Jibril malaikat Jibril alaihissalam bi amrina ku parentah kami soihatan kalawan hiji jeritan pamatu tuluy maraot ieu kaum jami'an barina sakabehna hadihi ari uqubah uqubatum eta siksaanana ieu kaum di dunia di akhirat masejen deui. Ya hasrotan du pohara nalangsana alal ibadi ka pirang-pirang hamba kola ngadawu sa Ikrimah tu Ikrimah ya hasrotahum kana lapad ya hasrotahum duh nalangsa kacida ieu kaum ala angkusihim ka pirang-pirang dirina ieu kaum al hasrotu ari ngaran hasroh teh siddatun nadamati eta bangetna nalangsa kacida nalangsa wa fihi jeung eta tetep dina ayat ya hasrotan qaulani ari aya dua kaul mana nu dua kaul aduh mah tegasna risalah sajina ieu qaulani yaqulu eta ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala ya hasrotan kana lapad ya hasrotan duh pohara nalangsana wa nadamatan jeung tegasna nalangsa kainatan anu tumetep alal ibadi ka pirang-pirang hamba yaumal kiamati dina poe kiamah hina lam yu'minu dina waktuna henteu beriman ieu kaum
birrusuli ka pirang-pirang utusan hiji ta cenah ya hasrotan teh dawuhan Allah. Tapi cekal kadua mah lain Allah nu nyarios ya hasrotan teh saha atuh wasanihi majeng ari anu kadua natina ye qaulani anna usanya ye qaul ya hasrotan qaulul halikina eta omongan jalma nu carilaka kabeh kaum-kaum Antiokiah teh wa qala jeung nyarita sa Abul Aliyah lama ayana dina samangsani ngali salul madinati ahlu Madinah al adaba kana siksa qalu tah nyarita ya ahlu ya hasrotan kana lapad ya hasrotan duna langsa kacida alal ibadi ka pirang-pirang hamba yakni ngamaksad ya ahlu ar-rusula salasata ka pirang-pirang utusan utilu justru cenah ya hasrotan teh cekol kadua mah omongan ahlu Madinah kasaha ka utusan anu tilu teh Sodik, Masduk jeung Samun. Hai sulam yuminu dina sakira-kira teu iman ya rusul salasa bihim kaya ahlu. Jadi sebalikna ieu mah. Pa tamannau tuluy ngarep-ngarep ieu si ahlu Madinah al imana kana iman. Inam lam yanfa padahal dina waktuna teu manfaat ieu iman hum ka ieu si ahlu Madinah. Wakila jeung dicaritakeun naon al-arabu lapad al-arabu ari bangsa Arab taqulu eta nyarita ya Arab ya hasrotan kana lapad ya hasrotan ya ajaban jeung kana lapad ya ajaban duh wara kagetna ala tariqil mubalagoti netepan kana perjalanan ngabangetkeun mun ceuk urang mah meureunnan buset wadaw gitu anjrit gitu. Indahum disandingan ieu Arab bimakna tanbihi kalawan makna ngelingan summa bayana tuluy netelakeun sallu ta'ala Gusti Allah ta'ala sabab al hasrati kana sababna kana langsaan wan nadamati jeung tegesna kana langsaan pakola mangka ngadawu sallu ta'ala Gusti Allah ta'ala kunaon pangnamaina langsa alasanana ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun ma yatim teu datang him kaya ahlu Madinah min rasulin tiji utusan illa kanu kecuali bukti ahlu Madinah bi kaya rasul yastahziuna eta ngaguguyonkeun kabeh ai ma amanu tegasna teu iman ya ahlu Madinah bihi kaya rasul balkanu balik kabukti ya ahlu Madinah minal mustajiina eta tireng-rengan anu ngaguguyonkeun kabeh alaihi kaya rasul ta ieu alasanana pangna hasrah wayan dimuna jeung bakal naralangsa ieu ahlu Madinah yaumal kiamati dina poe kiamah tapi walakin layan pa jeung tatapina teu manfaat hum kaya ahlu Madinah naon annadamu kana langsaan sudah tidak berlaku lagi hanjakal tinggal hanjakal kaduhung tinggal kaduhung waktu moal bisa dibalikkeun ceuk Allah deui alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un alam yarau naha teu narempo ieu jalma-jalma Quraisy ahlu Mekkah kam ahlakna mang pirang-pirang geus ngaruksakeun kami qablahum dina sameme ieu ahlu Makkah minal quruni nyatana ti pirang-pirang kurun pirang-pirang generasi mun ceuk urang mah pirang-pirang entragan yakni ngamaksud Allah alam yukhbar nah teu dibejaan sa ahlu Makkah ta ahlu Makkah wal qurunu jeung ari ngaran kurun ahlu kulli asrin eta ahli setiap zaman sumu dingaranan ieu kurun bidalika ku ieu kurun liktironihim lantaran narima babarengan ieu kurun pil wujudi dina ayana entragan teh santragan mun diudah mah koang tiap koang annahum sanyana ieu kurun ayatil kal kurunu tegasna eta kurun ilaihim kaya ahlu Makkah la yarji'una eta teu baralik kabeh ila dunya ka dunya apalaya tabiruna naha tuluy henteu ngalap pitutur ieu ahlu Makkah minhu tina ieu la yarji'un
wa ing kulun jeung teu ari saban-saban sahiji ti pirang-pirang kurun lama kecuali jamiun ari sakabehna ladaina disandingan kami cek Allah muhdoruna eta nu dihadirkeun kabeh ae tegesna wa majeng teu sakulun sakabehna illa jamiun kecuali ari sakabehna ladaina disandingan kami muhdoruna eta nu dihadirkeun kabeh wa in quriat jeung lamun dibaca ieu in bitahfifi kalawan ditahfif in teu make tasdid takunu tah bukti naon an lapat an bimakna qad eta bimana qad jadi lamun ing kullu berarti qad kullu lama gitu. Yani ngamaksad Allah inna kulla mahlukin sanyana ari setiap makhluk yujma'u eta bakal dikumpulkeun ieu kullu yaumul kiamati dina poe kiamah fi hadratina di payunan kami wa nujaji jeung bakal ngabales kami hi kaya kullu makhluk ala amalihi tepan kana amalna ieu kullu makhluk in khairon lamun bukti ya amal eta hade takdirna in kana khairon fa khairun ta'ari balasan eta hade wa in saron jeung lamun bukti ya amal eta goreng pasarun ta'ari balasan eta goreng melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade panen hade nya kitu deui melak goreng panen goreng kama saperti perkara qala nu parantos ngadawuh Kanjeng Nabi alaihi salam kopi udah kan ma min ahadin teu ayatihi saurang oge illa wa yukalimu kecuali bakal cacarita ieu si ahad robahu ka pangeran ieu si ahad bakal cacarita yaumal kiamat dina poe kiamah walaisa jeung teu aya bainahu eta tetep di antara ahad wa bainallahi jeung di antara Allah taala baina malur alaw naon turjumanun tukang nerjemahkeun teu aya naon ngaranna teh tukang alih bahasa teu aya langsung mukalamah jeung Allah payang durut tuluy ningali sadalikal abdu eta hamba yaminan kabelah katuhu wasimalan jeung kabelah kenca palayaro tuluy teu bisa nempo ieu si abdu illa ma kecuali kana perkara qadama nu geus migawe ieu si abdu min amalihi nyatana tina amal ieu si abdu ngalieu katuhu ngalieu ka kenca wasa saha kecuali nganu barengan teh amal gitu al yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim akan datang suatu hari yang mana pada hari itu anak-anakmu tidak bermanfaat harta-hartamu tidak berfungsi kecuali hanya orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat nah iya poera ngalieu kakatuhu sugan werek anu nulungan anak pedah di dunia jadi abri ngalieu ka kenca sugan aya anak nunulungan peda di dundiana jadi polisi wah dihareupeun ditukangan digigireun nu ayangan saukur amal pagawean waktu hirup di alam dunia wayang duru jeung ningali geus sidalikal abdu tilqa awaji kana palembah beungeutna ieu si abdu dihareup ditempo palayaro tuluy teu ningali ya si abdu ilan naro kecuali kana neraka keur untab-untaban papidalikal wakti maka dina eta waktu yusalu bakal ditanya ya si abdu an khamsati asya'atina 5 pirang-pirang perkara dibocorkeun ti ayeuna tapi anger mau bisa diapalkeun ajan pertanyaan dibejakeun ayeuna teu bisa diapalkeun ke jawabanna kitu beda jeung rek ujian. Setiap hamba ku Allah bakal ditanya 5 hal gitu. Mana nu 5 teh? Al awwalu ari anu kahiji yusalu eta bakal ditanyakeun minhu ti si abdu. Pima abnaita umroka, pima dina naon abnaita geus ngabeakeun anjeun umroka kana umur anjeun. Umur anjeun baheula di dunia dipake naon euy ceuk Allah. Pertanyaan kedua wasani jeung ari anu kadua pima dina naon ablaita meakeun anjeun sababaka
karena kangorahan anjeun dipake naon-naon karya nu pernah diperbuat ku anjeun na waktu keur ngora kira-kira gitu. Wasalisu jeung ari anu katilu main ayana eta ti mana iktasab tangasab anjeun malaka kana harta anjeun. Eta harta nu saku gunung menang ti mana euy? Gua tawan henteu. Di dunia wae diinterogasi ku KPK. Ya, diinterogasi ku polisi lieur, mana komo ieu diinterogasi ku Allah. Eta harta baladang pasea jeung dulur. Eta harta orang tepat tanya jeung tatangga di mana maneh menangna ditanyakeun eta. Warobiu jeung ari anu kaopatna pi ayyisain dina naon perkarana sorok tanah sorupkeun anjeun kana ieu mal dipake naon eta harta. Wal khamisu jeung ari anu kalima mah kana naon amil tageus migawe anjeun bima kana perkara alim ta nu geus nyaho anjeun maneh geus nyaho naon nu pigawe ku maneh teh naon tina ladang kanyaho nu eta. Wa fi hadis si akhara jeung eta tetep dina hadis anu sejen kola ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salam awalu mari mimitina perkara yusalu anu bakal ditanya sal abdu hiji hamba yaumal kiamati dina poe kiamat anin naimi eta tina pirang-pirang nikmat geus dibikeun ku Allah bakal ditanyakeun. Ceuk Allah yuqalu dicaritakeun naon alam nusahi nahan teu nyehatkeun kaula jismaka kana jisim anjeun. Alam nurwi nahan teu nyegerkeun kaula ka anjeun bil mai ku cai albari dinutis eta kan nikmat-nikmat. Waruya jeung diriwayatkeun naon annasy Abul Hasan sanyana Syekh Abul Hasan kana eta bukti ya Syekh Abul Hasan ya indu eta keur mituturan ya Syekh Abul Hasan annasa ka manusia yauman dina hiji poe. Waqala jeung nyarita ya Abul Hasan pi wadih dina pituturna ya Abul Hasan ceuk Abul Hasan teh kieu innallaha sanyana Allah taala barina malur Allah yasalu eta bakal nanya Allah al ibadah ka pirang-pirang hamba yaumal kiamati dina poe kiamat an asya'a tina pirang-pirang perkara ai geus kitu. Wa kana jeung buktosa sibli sesibli ya muru eta ngalangkung ieu sesibli bibabil masjidi kana panto masjid. Wa yasma'u jeung ngadangu ieu sibli wa dosaihi kana papatah Syekh Abul Hasan kakupingeun ku sibli. Payakipu teras eureun ieu sibli indal babi disandingeun panto. Wa qala jeung ngadawu ieu sibli lisai ka Syekh Abul Hasan ceuk sibli teh kieu la tukhawi ulah nyingsieunan anjeun annasa ka manusia kasiron baina loba sabab li anna Allah lantaran sanyana Allah taala baina malur Allah la yasalu eta moal nanyakeun Allah ibadah ka pirang-pirang hambana Allah illa an syai'aini kecuali ditanyakeun teh tina dua perkara. Payaqulu maka bakal nyarita Allah ya abdi hei hamba kaula annasanyana kaula kuntu eta bukti kaula maka sartana anjeun leuwih deukeut bahkan daripada urat genggerong. Urat genggerong jeung diri masih kena aya jarakan tapi diri jeung Allah jarakan sama sekali. Wa anta jeung ari anjeun biman eta sarta sakun tabukti anjeun ya hamba kaula teh bareng jeung anjeun ari anjeun bareng jeung saha gitu. Palama samia tuluy samangsa ngadangu Syekh Abul Hasan hadal kalama kana ieu caritaan minasibli ti sesibli. Wa qopatah cicing ieu Syekh Abul Hasan pisari dina katilna ieu Syekh Abul Hasan. Wa toro jeung ilang naon aklu akalna ieu Syekh. Palama pakot tuluy samangsa cager ieu Syekh kola nyarios ieu Syekh ya sibli hei sibli. Innallaha sanyana Allah taala baina malur Allah yasalu eta bakal nanyakeun Allah min ibadi ti pirang-pirang hambana Allah ashala kalawan leuwih gampang min hadati batan ieu kaul. Wa yaqulu jeung bakal nyarita Allah justru tanyakeun ku Allah teh kieu ya abdi ma gorroka bi rabbikal karim. Ya abdi hei hamba kaula ma ari naon gorro eta geus ngawucuhkeun ieu mah geus mohokeun ieu mah ka anjeun bi rabbika ka pangeran anjeun al karimi anu bageuran. Hatta asoita sehingga wani maksiat anjeun amri kana parentah kaula. Waruya jeung diriwayatkeun naon lamma quriat dina samangsa dibacakeun naon hadil ayat tu ieu ayat ma gorroka bi rabbikal karim dibacakeun ka payeunan Sayyidina Ali komentar Sayyidina Ali kieu
Qala ngadawu Sa'aliun Sayyidina Ali radhiyallahu taala an magoron teu ngawucuhkeun nikah kaula bi robika pangeran kaula naon illa jahli kecuali kabodohan kaula. Wa qala jeung ngadawu Sapudel bin Iyad rahimah boga ngarahmatu ka ieu Pudel sallallahu taala lau sa'ala lamun mah nanyakeun nikah kaula sarobi pangeran kaula ma ari naon goro geus ngawucukeun ieu maka ka anjeun aku tah bakal nyarita kaula saur Pudel bin Iyad goro geus ngawucukeun nikah kaula naon satruka tutup-tutup anjeun. Wa qala jeung ngadawu Abu Bakar Al-Waraq Syekh Abu Bakar Al-Waraq rahimahullahu taala lau sa'ala lamun mananyakeun nikah kaula sarobi pangeran kaula mari naon goro nu geus ngawucukeun ieu maka ka anjeun aku lu tarek nyarita kaula goro geus ngawucukeun nikah kaula naon karomuka kabageran anjeun patarji maka kudu balik anjeun ila rosi hadal kalami kana pokok ieu pembahasan wal ayati jeung pokok ayat gitu. Walam makana jeung samang sabukti sal kufaru pirang-pirang jalma kafir la yukiruna etan teu netepkeun kabeh atau teu ngaku kabeh biwahdaniyatillah kana kawahdaniatan Allah taala baina malur Allah qala tangadawu Allah wa ayatulahumul ardul maitatu ayainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Allah lahnya istirahatlah. Obat? Obat naon? Obat cincin. Cok. No. Nu mana ningali ama? Ningali ama mana? Wa ayatun jeung eta ciri lahum pikeun ieu jalma-jalma al ardul maitatu ari taneuh anu paeh ahyaina tangayurupkeun kami hakana ieu ardul maitah wa akhrajna jeung ngaluarkeun kami min hatina ieu ardul maitah habban kana siki paminhu tuluy tina ieu habban yakuluna dalahar ieu jalma-jalma ahyaina geus ngahirupkeun kami ha kali ardul maitah bil matori ku perantaran cai hujan pahoroja tuluy kaluar minatina ieu ardo naon alhantatu gandum wasairu jeung kacang sair wasairul hububi jeung sakakarina pirang-pirang sisikian pamin ba'dil hububi tuluy tina saware eta pirang-pirang siki yakuluna tah dalahar jalma-jalma da teu sakabeh siki bisa didahar cara siki salak tong lain hakaneun siki kayut sarua wa hadil ayat tu jeung ari ayat dalilun eta jadi dalil ibadi ka pirang-pirang hamba biana Allah kusanyana Allah taala baina malur Allah yuhyi eta bakal ngahirupan Allah al ardul maitata kana taneuh anu paeh bihrojil hububati ku ngaluarkeun pirang-pirang sisikian bahwa mangkari Allah qadirun eta nu kaduga la ikhrajil mauta kana ngaluarkeun pirang-pirang anu paeh dal kubur ti pirang-pirang pakuburan cacak-cacak ngaluarkeun siki ge bisa mana komo ngan saukur ngaluarkeun nu paeh ti jero kubur tapi pikeun Allah mah cacak-cacak ieu mah pikeun takulina wungkul tapi pikeun Allah mah innallaha ala kulli syai'in qadir. Yaumal kiamat dina poe kiamah wa huwa bari Allah wahidun eta nu sahiji la syarika teu aya nu ngarencangan eta tetep lahu pikeun Allah fi mulki tina karatuan Allah wa ja'alna jeung ngajadikeun kami pi dina ieu ardo jannatin kana pirang-pirang kebon min nakhilin tina korma wa anabin jeung anggur wa pajarna jeung naon ngamuncratkeun kami ngagejrotkeun kami atawa naon ngamancurkeun kami pihak dina ieu ardu minal uyuni tina pirang-pirang sai sumberan liaqulu karna supaya ngadalahar ieu jalma-jalma min samarihi tina buahna ieu maun tawi ardun
Aimin samarihi tegasna tina buahna ieu maun alhasil nu hasil minal ma'i tina cai wa ma amilat jeung teu migawe hu kana ieu ja'ala naon aidihim pirang-pirang leungeunna ieu jalma-jalma. Mencekolot teh para guru para sepuh tugas urang mangan saukur nancepkeun tangkal sampe nu ngakaranana Allah, nu ngadaunanana Allah, nu ngabetianana Allah gitu. Wa ma amilat hu aidihim. Lain ladang leungeun kade. Ladang Allah. Qara'a maca adil ayat kana ieu ayat Sa'al Kasai Imam Kasai wa Abu Bakrin jeung Abu Bakar bi ghairi hain kalawan teu make ha wa ma amilat aidihim eueuhan wal akhuruna jeung ari anu sejen kabeh amilatu eta maca kana lapan amilatu bil hai kalawan make ha juila dijadikeun naon ma lapad ma bi makna ladi kalawan mana lapad alladi ma mausulah aya kuluna tegasna ngadalar ieu jalma-jalma minal ladi tina anu amilat nu geus migawe hukana ieu ladi naon aidim pirang-pirang leungeunna ieu jalma-jalma minazar'i nyatana tina tatan ceban wal gorsi jeung peplakan wa ghairihi jeung lian tia jar'i wal gorsi kan nabidi saperti brandy wadabusi jeung dabus wadomiru jeung ari domir aidun eta nu balik ilama kana lapad ma'alati anu bimakna ladi anu bimakna jeung lapad ladi sabab ari silah mausul teh di antara syaratna teh kudu aya kudu ngurung kana domir nu buat balik kana isi mausulna waman jeung ari sawe jalmana ulama tegasna qara anu maca ieu man bigori domirin kalawan teu make domir ja'ala tangga jadikeun ieu man ma kana lapad ma bimakna napi kalawan mana napi lamun hukna eueuh maka makna teh di manaan ma napi wajadu tegasna ngarayakeun ieu jalma-jalma ha kana ieu ardo makmulatan kana nu dipigawe tapi walam takmal jeung teu migawe hakana ieu ardo naon aidihim pirang-pirang leungeunna ieu jalma-jalma walasun jeung teu aya pagawean eta tetep lahum pikeun ieu jalma-jalma piha dina ieu ardo wahada jeung ari kaul makna qauli dohaki eta mana kasauran Imam Dohak wa Qatadah jeung Imam Qatadah kila dicaritakeun naon aroda lapan aroda ngamaksud Allah al anharo kana pirang-pirang walungan wal uyuna jeung kana pirang-pirang mata air ieu pan lain menang yeun jelema walungan ujug-ujug geus araya mata air ujug-ujug geus araya alat yanu lam ta'malun teu migawe ha kana ieu lati naon aidin nasi pirang-pirang leungeun manusia mislu dajlata saperti sungai Dajlah ngaran sungai ngaran walungan wal purota jeung walungan purot sungai Efrat wan Naili jeung sungai Nil wanawiyah jeung bangsana ieu Dajlah purot Nail purot jeung Nail apala yaskurun anaha patuluy lan teu yaskuruna salukuran ieu jalma-jalma nikmat Allah kana nikmat Allah taala baina malur Allah Pahadi makari ayat tadulu eta nuduhkeun ieu ayat ala wadaniyatillahi kana wadaniyatna Allah taala barina malur Allah wa wujudil kiamati jeung nuduhkeun deui kana ayatna kiamat pain batu zar'i maka ari ngajadikeun peplakan wal hububati jeung pirang-pirang sikian minal ardil maitati tina tanah anu paeh bil matori ku sabab cai hujan birubai dina musim ngijih ai robi teh lamun nu ngabogaan opat musim mah musim semi robi teh ai urang mah di Indonesia kulantaran iklim subtropis maka ngan saukur ngabogaan dua musim hiji sita dua soib ari sita teh hujan ari soib mah halodo gitu. Bisi paili sita soib sita titikna di mana
di luhur berarti cai hujan keur aya di luhur tegasna musim hujan. Soib titikna di mana? Di handap berarti cai keur aya di mana? Di jero taneuh halodo ulah pahili. Sita musim hujan, soib musim halodo. Tapi di negara deungeun mah nu iklimna lain subtropis ieu teh ngabogaan 4 musim. Mana? Hiji musim semi, 2 musim dingin, 3 musim panas, 4 musim gugur. Nah Robi teh musim semi keur meujeuna jararadi gitu segala rupa jararadi. Wa ja'ala jeung ngajadikeun Allah kana ieu ardo ya bisatan kana nu garing fil kharifi dina musim gugur. Eueuh di urang musim gugur. Dalilun eta teh jadi dalil ala annau kana sanyana Allah wahidun eta nu sahiji la mumaniat teu aya nu nyegah eta tetep wala mu arido jeung teu nu ngalawanan eta tetep lahu ka Allah. Yaf'alu midamel Allah ma kana perkara yasau nu ngersakakeun Allah kana ma wa yakumu jeung ngahukuman Allah ma kana perkara yuridu anu ngamaksud Allah kana ieu ma. Wa huwa jeung ari Allah al wahidu eta dat nu sahiji al qahharu anu maha maksa. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Wa fi kulli syai'in jeung eta tetep dina setiap perkara lahu eta tetep pikeun ieu se ayatun eta jadi ciri tadulu anu nuduhkeun ieu ayat ala annau kana sanyana Allah al wahidu eta nu sahiji dibalikeun kana sifat wahdaniyat Allah gitu. Aya burhanut tamannu lamun Allah leuwih ti hiji maka kemungkinanna 2. Hiji Allah nu kahiji jeung Allah nu kadua sepakat. 2 Allah nu kahiji jeung Allah nu kadua ikhtilaf. Anu duanana oge mustahil. Nah geuning mustahil hiji. Lamun Allah nu kahiji jeung Allah anu kadua sepakat maka bakal aya 2 nunapakan tina hiji tapak sedengkeun eta teh mustahil moal bisa. 2 lamun ikhtilaf ketika kahayang anu cumpun teh Allah nu kahiji berarti Allah nu kadua keur apes. Lamun Allah nu kadua keur apes maka Allah nu kahiji ke kasifatan ku sifat apes. Nah sabab nu kahiji nu kadua sarua boga predikat sebagai Allah teh burhanu tamanu. Jadi apapun yang ada di alam dunia ieu gunung anu nangtung sagara anu ngampar, langit nu ngajungjung, bumi anu ngampar, ibu nu ting perentul, bapak nu araya, simkuring anu ngajirim, ieu kabeh jadi dalil Allah teh hiji eueuh anu nyegah jeung eueuh nu ngahalangan. Qadirun anu kaduga Allah teh kaduga kawasa teh. Paman maka sawedatna qadaro nu kaduga ieu man ala ihyail ardil maitati kana ngahirupkeun taneuh anu paeh di pasli rabi'i dina musim semi bahwa mangkarya man al qadiru eta nu kaduga ala ihyail mauta kana ngahirupkeun pirang-pirang anu paeh yaumal kiamat dina poe kiamat. Wala subata jeung teh saliru eta tetep bihi dina ieu hukum kama kola seperti yang geus ngadauh Nabi idaro aitum di mana-mana nenjok marane kabe arrubai'a kana musim semi padkuru maka kudu eling marane kabe an-nusura kana kebangkitan aya sarupana antara robi jeung nusur wa huwa jeung ari Nabi qad sabah eta nyata nyarupakeun kanjeng Nabi ar-rabi'a kana musim semi bin nusuri ku hari kebangkitan. Naon titik samana, naon wajah samahna? Ya musabah be. Musabahna nusur, ya musababehna robi
nyarupakeun kebangkitan karena musim semi. Pertanyaan lanjutanna naon wajah saban atau jihad jamina? Engke dipayun aya wajah saban teh aya 10. Geus lah panjang teuing ieu mah euy. Karena terminalna jauh teuing. Cekap lah sakitunya engke tinggal naon tanu 10 jihad jame. Cekap memeh di tutup orang dibaca heula anu kersa komen. Yusuf Sidik Cianjur hadir ngaji alhamdulillah. Ceng Ibnu Apip assalamualaikum ngeringan mangga ya sigana di Garut ya Ceng. Yang Pajar Cimahi hiji maksudnya hiji tauhid nya hiji teh. Same Aminuddin hadir Tenjo luar biasa ya Jambi ya. Terus Same Aminuddin hadir mantung teh Bogor Same teh lain Mbak Jambi atau Bogor itu. Atenya Denis Ramdhani Ciberem Cilingga hadir luar biasa ya Opon hadir terus. Salman Paris Cigugur hadir alhamdulillah di Cigugur. Salman teh ajengan Salman sugan di Tangerang. Al Askuri Abib Indramayu hadir alhamdulillah. Pika Ratnasari Iman Kasep Cimahi ngiringan pengersa mangga kerma Iman kerma Kasep luar biasa. Akoh kelas teteh Haji Nida ngiringan A mangga saya Akoh mah hafal teh. Jiol Ma'rifatur Rahman Cilutung hadir luar biasa ya bos Hayam Pelung. Adgarhum Gang Pandawa Kaltim miringan deres buya mangga ya ajengan rencangan simkuring nuju dihuda. Ceng Cep Ridwan ngiring ngaos mangga. Sony Teal Garuti madep deui pangersa kaprotan waidu kade atuh tabu 10 insyaallah tepat waktos. Asod Claudio ngiring ngaos bil barka buya mangga. Ceng Mugni hapunan mengiringan ka mana wae atuh Ceng Mugni teh di Jogja atau di Garut ya. Mastah Mekanai Lampung hadir alhamdulillah mangga. Juone Da Nur Hikmah assalamualaikum ngiring teh Cianjur Selatan mangga. John assalamualaikum ngiring pengersa buya ti Tangerang mangga. Siti Samrotul Milah ti Pancasila salah sawios ortu santriah asrama pajah alhamdulillah mudah-mudahan urang kalina dibetahkeun diudanya sindu katamat di wisuda. Rijal Maulana punten anu ageng nanda doana sami-sami urang doa doa cekap sakitu insyaallah enjing dilajeng deui. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana bi alimna alladhi qala rabbi faqina wa faqina wa qarabatina fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana